Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Nindya Oktaviana Putri. Dina warta anu bade baris dikapindangkeun ayeuna nyaeta musibah banjir di wewengkon Bandung sareng Garut. Usum hujan di tahun ayeuna emang kaitung ageng pisan. Di sababaraha kota, khususna di Jawa Barat oge, seueur musibah banjir sarta tanah longsor. Di mimiti wahangan Citarum dugi ka Ciliwung Bogor oge kakenaan banjir ku dampak curah Cihujan anu ageng di tahun ayeuna. Dina acara warta basa Sunda ayeuna rek bade dikapindangkeun hiji warta anu ngeunaan kana musibah bencana alam nyaeta bencana banjir bandang anu ngalanda kota Bandung sareng Garut anu diakibatkeun ku mudalna wahangan Citarum. Banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut ayeuna mulai ngangeunaan dugi ayeuna tos aya sababaraha kacamatan anu kakeunaan dampak mudalna wahangan Citarum. Saentos Cihujan nu lumangsung turun ageng ti sababaraha dinten kaliwat. Akibatna tina bencana banjir ti Garut saeutikna ngakibatkeun karuksakan di 7 kacamatan nu aya di Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang eta teh mangrupakeun banjir anu paling ageng nu pernah aya di Kabupaten Garut. Bencana banjir eta ngarenggut korban jiwa dugi ka 26 urang. Di antawisna 23 urang deui nu teu acan kapanggih. Dugi ka ayeuna oge atau seueur reng-rengan wargi anu kapaksa nyicingan tempat pangungsian di palapataran anu kalangkung aman. Sedengkeun bencana banjir di kota Bandung ngakibatkeun saeutikna saurang korban jiwa. Sanajan bencana banjir di Bandung ieu teu pati ngakibatkeun loba korban jiwa atawa karuksakan sarana sapertos ti Garut. Nanging bencana banjir ieu teh pikeun jalan ingatan pikeun urang sadaya. Supados leuwih merhatikeun kebersihan sapertos ulah micen sampah papaduan ka cai sabab kajadian bencana alam di Garut sareng di Bandung teh lain saukur datang ujug-ujug nanging aya patalina sareng pola pikir anu salah ti jalmina. Pola anu salah ieu teh anu ngakibatkeun bencana alam sapartos micen sampah papaduan ka wahangan, ka malit atanapi ka selokan. Nuaran tatangkalan di leuweung sareng seueur deui anu sanesna. Pamirsa, cekap sakitu wae warta singket ti simkuring anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariosan ti simkuring. Simkuring baris amit mundur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu luyu sareng undak usukna. Bilih luhur saur bae dicarek rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.